Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeunana sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Agul ku Karumasaan. Dumasar serat Korinta nu kadua pasal 11 ayat 16 dugi ka 33. Sareng nas janten puseur pangenyepan urang nyata ayatna anu ka 30 anu ungelna kieu. Mun kudu agul teh mah, agul teh sim kuring mah ku karumasaan. Rumasa jadi jelema anu kacida lembekna. Para mitra, ilaharna urang teu hoyong dianggap minangka jalmi nu lembek atanapi teu hoyong kahengkeranna kauninga ku batur. Biasana mingkin kasohor saurangan, mangka baris mingkin tarik usahana dina nyimbutan kakirangan atanapi kahengkeranana. Kumargi kitu upami aya batur anu terang kana lembekna atanapi kahengkeranana, mangka hal eta baris dianggap minangka ancaman nu tiasa ngancurkeun reputasina. Tapi teu kitu halna sareng Rasul Paulus. Rasul Paulus balaka misaur, mun kudu agul teh mah, agul teh sim kuring mah ku karumasaan, rumasa jadi jelema anu kacida lembekna. Para mitra, naon anu dimaksad ku Rasul Paulus agul ku karumasaan teh? Rumaos janten jalmi anu kacida lembekna, rumaos kana kahengkeran ku anjeun. Nu kahiji, ayana kasadaran dina diri yen unggal jalmi teh migaduh kaleuwihan sareng kakirangan sewang-sewangan. Nu kadua, Gusti ngawidian ayana kahengkeran atanapi sifat lembek dina diri urang supados urang diajar rendah ati, handap asor sareng kangge mintonkeun kawasana ka urang. Gusti mah tara kagagas ku aranjeunna nu ngaraos diri hebat, kiat sareng mampu ngalakukeun sagala hal ku kakiatanana nyalira. Gusti justru ngarangkul aranjeunna anu sadar sareng rumaos kana kawatesna ku teu walakayana sareng kana kahengkeranana. Sanaos urang gaduh kahengkeran kacida lembekna, Gusti baris ngalengkepan urang sareng ngamampukeun urang janten berkah kangge sakumna jalmi dina ngawula atanapi ngalalayanan mantena. Para mitra, agul ku karumasaan eta teh sahiji usaha anu ikhlas pikeun nampi kaayaan diri katut sagala kaleuwihan sareng kakirangan anu dipimilik sarta miiman kana panyerangan Gusti anu ngamampukeun urang kangge ngalalayanan. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu, patali peperih sangkan abdi sadaya tiasa miconto ka Rasul Paulus anu agul ku karumaosan, rumaos kana diri anu hengker anu kacida lembekna. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Abdi sadaya tiasa nampi kaayaan diri dina sagala kaleuwihan sareng kakirangan, sareng miiman rehna Gusti salawasna nyerengan sareng ngamampukeun abdi sadaya kangge ngalalayanan Gusti. Janten berkah kangge sakumna jalmi. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos pilu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.